Iya, zaman ayeuna mah teu jiga baheula. Deuk nanaon teh hararese. Anu deuk sakola hese. Deuk gawe oge sarua dibatasi. Deuk usaha komo. Tak ieur gara-gara si corona. Aduh, ayeuna mah. Kenaon ceng euy, ngalamun wae hirup teh maneh mah. Ah, geus lah cicing jo lah. Tong sok nama-nama ruwet. Maneh mah ditanya teh kunaon teh ngeureun kitu. Tak kitu ini lah. Ieur. Jo, ka dieu lah jo. Urang aya bisnis Kumaha? Urang aya bisnis. Bisnis yang mana mah lieur Ulah kitu jo. Kamari Kan kitu urang mah balik. serius. Lieur. Sok di ka dieu heula di. Di. Ka mana jo? Kumaha? Urang teh jo. Urang buka bisnis. Kamari ge bisnis jeung maneh mah teu ora balik. Ngomongkeun rek menang duit badag, jual telo Bandung lagi ka imah. Bener ieu mah jo. Hal tahu bulat. Apal atuh tahu bulat teh? Syukur aya apal mah Si Gehel juga rek naon aing mau balik lieur Geus ngarok urang udud lah. Tamun kieu aing suka ya aduh. Gaya rokona mah euy maneh euy. Nah jero anu kieu ini penipuan. Tenan naon kitu mah. Nu penting mah kan haseup. Kumaha bisnis teh kumaha? Urang teh kieu urang teh boga ide. Heeh. Pituiteun ieu mah bakal menang dicoba asli. Balik ye. Asli ieu mah. Siga ti heula Pokona mah kieu urang tejaan kumaha-kumahana. Oke, kumaha? Kieu. Kala. Nya mah udud lah euy. Kumaha? Ke urang teh pura-pura motor urang teh mogok. Terus Ke urang maderkeun. Nah, kita anu bantuan Nah, pasti ngiluan bantuan. Urang pura-pura nyokot kunci Kak. Mana nyokot? mana mah rek nipu. Geus kieu we ayeuna mah nuturkeun urang hayang duit mung. Hanya geus tah kumaha maneh we urang mah. Tahan kete moal anu ngaliwat pokona mah. Di dinya gurawokeun bangsat. Mun teu tanya, "Udah bangsatnya?" Gitu. Heulah kumaha maneh we lah. Heeh, cok atuh aya kitu mah. Terus ana urang kumaha? Heuh, ayeuna uang ieu heula, oprek-oprek heula api-api. Oh siap. Nah, Kunaon Kang? buka itu Pak, mogok. Mogok. Cik atuh Kang, ku abi ulang lereskeun lah, punten sakedap. Mangga atuh Pak. Biasa gitu Pak ngalereskeun. Biasa atuh, kieu-kieu ge lami abi. Lami naon Pak? Ngalereskeun. Oh, atuh kumaha ke? Nyakeun we kalem ieu urang tinggalinya. Kayak tuh abi uang nyanak heula kunci-kuncina nya Pak nya. Ka mana? Eta kare rencangan. Oh, siap. Antosan nya Pak nya. Mangga. Duh, ieu motor kunaon euy. Ieu na kitu spiona. Mungkin euy. Cing, urang akalan ieu motor. Malingnya. Sanes kan? Anu mogok kan? Dia motor saya ya. Lah sana ternyata ngalereskeun namanya kan? Beraku gituan. Nyasok eta da rencana namanya nyana kunci kan? Geus kieu we Pak ya mah. Oh, kumaha? Kumaha ku saya rek disebutkeun bangsat atawa rek mere 200.000 sok. 200.000. Alim abi mah. 200 atuh. Alim da abi mah tadi piwarang ngarareskeun hungkul. Kieu motor saya dioprek-oprek kumaha ieu teh si Akang mah. Geus kieu we euna mah. Kela urang ge bisa kieu ya. Tah. Juga teh sanes bapak. Teu wawuh bajuna apa nginjem di saha eta baju. Tah, urang ge bisa tumpang kaki baju meunang nginjem. Emang maneh saha rek nipu ka urang? Ieu barudak rek nararipu, ieu mah ye sigana awas ya. Orang jailan ieu mah ku urang. Awas ya. Sok, ayeuna rek kumaha? Rek 200 rek 1 juta. Kenapa punten Pak?